Tah, suasana kampung di Uing tuh. Di Uing kieu dak kampung teh tah. Oh iya kieu. Uing ngalah jauh tuturkeun ngalah jauh dak heuh. Tah, ninggalin foto tah si Ropikun. Tah Ropikun anjing dia gitu. Tiga tuyul dan Bayu. Ulang tak kebon. Mana? Kopi. Kopi bulan puasa. Tuh. Tah aya domba. Ya urang ka kebon pokoknya. Ya teh burit setengah genepan lah bulan puasa itu. Angin ningali cau nu bahasa kata ku abi di video gini. Tuh. Aya sapi. Tuh, pokoknya mah kebon anjing. Ngalah cau. Serada poeknya. Ada began, nggak ada began. Tah, cau nage guys. Tuh. Jantan asap. Tengkal putuy. Kapol. Ora kene euy. Ada began, ada began. Tah isukan lamun aya asak anu yang di ka dieu oke. Guys. Awe kagok. Balik. Ayeuna nama geus balik di urang ngalah gedang nya di Firwing ya. Ngalah gedang tah. Ngalah gedang ya guys. Tingali guys. Tah. Ya tuh. Tah gedang di getir tah. Itu deket kanang domba. Kalau anggedekeun anjing hese we.
Neng ngalap gedang, oi, petik gedang petik. Giro bang petik kan? Wih nggak saya ngena guys tuh. Tah, ngalap majikan tah. Kesau kalah gedang gitu. Saya gede kena, oi. Ini foto ya mah. Tah, di ala gedang tuh guys tuh. Tah, tah. Oke guys.